cek didinya jelema boga hutang takdir lain. nya Takdirkeun Kodo. jelema geus takdirkeun jelema teh Gusti Allah kita boga hutang. kodo ketetapan di Allah boga hutang. Tapi tergantung di awalnya kayak kesepakatan anu menimbulkan dia boga hutang kawan teh lamun aya kesepakatan mah di awalnya memilih untuk tidak bersepakat bisa jadi mau boga hutang mau aya kodo eta. Oh lagi jelema pak motor ningang batur nabrak karena gentian karena ya duitna jadi hutang. Nah kesepakatan kumaha mah ada teh hayang jadi sia kitu musibah. Sedangkan musibah teh kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sada itu di Gusti Allah, balik ke Gusti Allah. Kesepakatan kieu nah pernah ada kemungkinan nah si eta minta ganti atau misalkan gitu Ya pasti minta ganti atuh. nah, waalaikumsalam Wah. tak ya Pak Haji Nanang anu eta teh anu Kemarin kamari Pak Haji. kurban sapi teh ya